Ya Allah, lamun urang nyaritakeun Mama Bakri, ieu cerita dongeng Mama Bakri, almarhum almarhumlah sempur, jelema anu kiai teu ditarima norekat, nu ustad teu ditarima norekat, nu ieu teu ditarima begitu aya tukang adu kotok. Datang ka Mama Bakri, hayang zikir, sila. Langsung ditawajuhan. Kiai kaget. Heran nih maka mama. Ari urang anu mau kita bae teu ditarima. Ari si itu tukang adu kotok ditarima. Aing mah teu kaharti. Moal kaharti ahli thariqah. Moal kaharti sebab geus aya mailul qalbi anu seukeut. Disebut firasah. Firasatul mukmin adak wa adu minas sayf. Firasat jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Nah, iya Mama Bakri ngasupkeun jelema anu mantes ngadu kotok. Ditanya, nu ngadu kotok, sia ieu bisa norekat ditarima kumaha kitu. Kasadaran aing. Kumaha mimiti sadarna kieu mun hayang nyaho mah. Aing teh keur ngadu kotok. Begitu keur amprekan polisi. Aju atuh, wow, beresat kabeh nu ka sumur, nu ka empang, nu ka mana. Aing maka masjid jaga kebenaran di masjid ke berjamaah tuh aing mah lain salat pokokna mah asal ku polisi diamankeun bae unggut-unggutan bae aing mah barang nyileuk polisi aya keneh salat geus tereh heureunan isi kumaha polisi aya bae make sapatu-sapatu acan nya salat ya Allahu akbar tapi nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi kula tobat asal aman bae tina polisi kula deuk tobat Gusti tobat bener moal deui kula ngadu kotok kula deuk datang ka Mama Bakri moal kula memaksiat kos kieu waduh polisi geus kieu bae udang sia dredet dia batur ngeusan salatnya na Allahu akbar salat ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim polisi kaget batur geus kalaluar kabeh nyana kana le polisi aya keneh mah salat mah cak polisi kok tukang ngadu kotok beuki salat sih heran aing cak polisi gas lah tinggalkan kana teh geus oke kumaha isuk bae alhamdulillah cak aman aing geus datang ka Mama Bakri dengan rendah hati dengan ikhlas tobat saat eta mama ningali beureun kalu jelema piwalieun gini tuh atuh kiai tinggal kiai aing ngabuleudan bae mata mah yeuh bandingan tukang adu kotok tah tuh nah iyalah jelema anu bijaksana menghadapi situasi kumaha bae tetap bijaksana. Di zaman Bung Karno orang bijaksana anu selamat. Zaman Pak Harto sakumaha dahsyatna dengan LB Murdani jelema anu bijaksana anu aman bisa dakwah terus. Kabelah dieuna Sudomo terus. Jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus sampai ayeuna. Sampai zaman Gus Dur, zaman kitu Megawati, zaman Presiden anu ayeuna jelema anu bijaksana anu bisa dakwah terus ucing-ucingan bae masalah lockdown lah buka SPBU buka isian bensin hanya orang-orang bijaksana anu bisa neruskeun lalakon dakwatul Islamiyah. Kangjeng geus kajelaskeun di akhir zaman mah nyekel agama sakumaha nyekel ruhak karasakan ku urang. Ruhak eta dicekel panas dipikeun parem. Tapi kan tetap kudu disalamatkeun melalui Abu Nawas salamet, melalui Sa'dun salamet. Ki Sa'dun di naon dipanggil ku gubernur ku raja. Ki Sa'dun teh ieu kapan dibeuli make naon ngaranna make calana. Terus kukudaan padahal mah kiai gede wali Allah ketika ditanya Sa'duddin eta saha nanya Sa'dun Majnun Edan begitu ditanya ku raja coba ka dia hayang ngobrol jeung Edan
Sadun sia bangunna ieu edan tapi bener. Tapi kan aya nu bener tapi edan. Ieu macam-macam di dunia teh ya. Aya nu kadeuleuna edan tapi bener, aya nu kabeudana bener tapi paham kan? Tah, sadun coba sagadeuna edan tapi bener, coba aing nasehatan. Nasehatan naon atuh? Raja Harun Ar-Rasyid. Coba nasehatan supaya ulah teu ashate. Babari jangan nasehatna. Taneuh ieu jadi istana bagi raja. Moal kebelit taneuh ieu jadi kuburan jang raja. Geus sakitu bae pikiran ku raja. Saat ieu taneuh jadi istana jang raja. Isuk pageto taneuh ieu bakal jadi kuburan jang raja. Guys, wassalam. Cik Harun Ar-Rasyid bener oge nya itu gitu. Tuh. Kuari penggede-gede pembesar urang keur ngabangun istana. Urang makan kuari keur ngabangun teh ngabangun jang setelah balik. Perbedaan antara penggede urang jeung urang. Maka tenang bae urang. Kalem bae sebab di dunia moal kebel geus bae eusi ku ngaji, eusi ku zikir, eusi ku maca sholawat, eusi ku ibadah. Ikuti aturan-aturan sebab nyana anu boga program ulah kudu hese-hese heulana ketika lockdown. Bahkan urang babarengan menta deui tambah 2 bulan. Setuju? Tah, siapa setuju bae? Paeh di imah sia kajeul ngomong. Nah, ieu mah kulawan sakadar pembukaan. Ulah gontok-gontokan teu dijelaskan secara rinci tentang wabah, tetapi wabah tetap aya. Urang sikapi dengan rendah hati, menglockdown sorangan urang supaya selamat. Tetap pakai aturan lain, aturan manusia biasa, tapi aturan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener jeung bohongna urusan pemerintah. Engke ge kapanggih aya hikmah. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Setiap Allah nyeun musibah di dinya aya hikmah. Setiap Allah nurunkan penyakit ke diri urang aya hikmah. Ratusan titipan ti Gusti Allah. Ketika aya sehat aya titipan Gusti Allah. Ketika aya muriang di diri urang aya titipan Gusti Allah. Ketika mata orang cekas ratusan titipan Gusti Allah. Ketika ceri orang cekas titipan Gusti Allah. Leuwih-leuwih musibah ratusan titipan bakalna kabaca ku urang hikmahna. Kula geus bisa ngabaca insyaallah. Setelah dikoreksi hikmahna naon? Adik kula haji ento nanyakeun langsung ka haji, hikmahna naon sih ieu cenah corona? Kula seuring 2 kali nanyakeun kaji daun cenah hikmahna. Begitu diteliti sambil merenung ka Gusti Allah kabaca kuari ngan teu meunang dibejakeun. Teu meunang dibejakeun hikmahna mah insyaallah. Kula insyaallah Habib Lutfi pasti sarua. Hikmah daripada corona pasti aku. Cuman pantes Habib Lutfi ge teu ngomong, kula ge moal ngomong. Hikmahna geus kapanggih jasa insyaallah. Tanda mantap urang kula ngomong kos kitu teh ikuti bae. Berarti kan aya makna di jero. Di jerona aya mah ikuti aya makna. Hikmahna ke bakal terbaca mungkin setelah 5 tahun anu ngemukakeunana atawa setelah 6 tahun kuari moal bisa dibukakeun. Sebab ieu lamun dibukakeun bahaya geus bae. Urang mah kuari nu penting mudah-mudahan ngadoa ka Allah dibere keamanan, dibere katentreman, dibere kanikmatan, leuwih deukeut ka Gusti Allah, leuwih mantap ka Gusti Allah, deketan kiai-kiai ahli-ahli Allah, para habaib-habaib zuriat-zuriat Kanjeng Nabi supaya orang lebih mantap ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sakitu geus bisa dibaca ku urang bari lalagaan ge teu dirinci kula padahal tina hifzun nafsi eta teh berarti kan aya cara aya kaifiatna dan lain sebagainya geus dipikirkeun tetapi henteu geus ieu mah lantaran SPBU na geus teh diangkat
SPBU bae kula mah. Terusnya tah ieu mah hiji sekedar pembukaan minal aidin wal faizin. Artina ij'alna ya Allah minal aidin wal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka urang kabehan termasuk jelema anu babalik ka fitrah kesucian. Kumur kaduana supaya faizin aya dina kemenangan urang perang jeung hawa nafsu. Intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Informasi kedua nah ieu tentang ngaji minggu katilu lantaran lebaran minggu, jadi minggu kahiji ieu minggu kahiji tadi, minggu kedua isuk, minggu katilu urang karak ngaji. Jadi masih aya 2 minggu. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere senang, dibere tentrem, dibere merdeka hati urang sehingga urang bisa menghadapi naon bae anu terjadi dengan ridho karena qada jeung qadar Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ala kadar pembukaan pencerahan menghadapi tentang corona. Ulah bingung, ulah jadi gontok-gontokan, ikuti supaya aya dina katentreman. Ulah naon kitu ngaranna nyangkal, ulah geus bae niatan ibadah ka Gusti Allah. Ulah sila omongkeun, ulah ngomongkeun ka pemerintah, ulah ngomongkeun ka polisi, ulah ngomongkeun ka tentara. Geus urang sadari diomongkeun ge tetep bantuan teu datang ke. Sakitu bae. Geus bae sakitu bae res atuh. Geus nyana nu boga, nyana nu ngaleget atuh geus bae jangan kabeh. Urang mah urang bae geus. Ya, mantap geus bae. Ngadoa deui ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang dibere katentreman ku Gusti Allah. Setelah acara sakumaha tadi lantaran ieu non masyarakat seueur diunggal imah insyaallah aya nya anu paling utama 2 di dieu jeung di imah simkuring di ditu. Teu kudu sasalaman setelah acara, teu kudu sasalaman maningan prasmanan. Daripada sasalaman we ya guys. Selesai nah sakitu bae. Ala kadar tisim kuring urang ngadoa ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma adbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.